Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjijer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kesehatan sinareng kasempetan sehingga urang sadaya tiasa patepang rarai dina ieu kasempetan. Sholawat kalih kasalamatan mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kaluargana, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta abdi Firgi Faisya Adhazia ti kelas 11 IPS 2 simkuring ngagem pancen janten panumbuh catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer serta pamilon anu kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pentingna ngajaga kesehatan sareng kabersihan di masa COVID-19. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat, sateu acan nincak kana acara salajengna supados henteu disaha-saha simkuring sejak nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu asalna ti Majalengka, mantenna mangrupikeun guru PJOK di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Mukminah SS SPDI anu asalna ti Majalengka, mantenna mangrupikeun guru PAI di SMA Negeri 1 Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados ningkat waktos hayu urang sadaya regepkeun kamandang ti para pangjejer. Mangga ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu atos ngadugikeun kamandangna. Para hadirin, tah kitu geuning maksud pentingna ngajaga kebersihan sareng kesehatan di masa pandemi ieu. Jadi, urang sadaya kedah rajin ibak, rajin olahraga, tur rajin ngajaga kebersihan di lingkungan. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun ieu sawala. Anu salajengna ka Ibu Mukminah SS SPDI kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Mukminah SS SPDI anu tos ngadugikeun kamandangna. Para hadirin sadaya, saur ibu mah ngajaga kabersihan teh sabagian tina iman. Jadi, kedah pisan ngajaga kabersihan teh. Tur kesehatan oge, urang sadaya kedah tuang-tuangeun anu bergizi supados urang sadaya sehat. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring ngawatasan kanggo pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosan, kedah ngacungkeun panangan sareng nyebatkeun namina. Hatur nuhun ka dini anu tos ngadugikeun patarosanana. Kirang langkung ngeunaan cara ngungkulan rasa males pikeun olahraga. Mangga ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD kanggo ngawaler patarosana. Tur nuhun ka Bapak Bayu Dwi Febrianto MPD anu tos ngawaler patarosan ti dini. Anu eusi walerana nyaeta urang sadaya tiasa ngawitan olahraga di lebet bumi, sapertos sasapu, ngepel, beberes bumi, sareng kagiatan rumah tangga anu sanes. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbuh catur, neda hapunten anu kasuhun. Bilih aya cariosan-cariosan anu matak tegenah ka hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.